Kacida piraku resiko keur dapur sapoe ukur 1000. Bari kudu aya bandeng lauk bakuku jeung belutna. Kacida pisan mun eueuhna. Kabeh jelema hayang duit. Budak sakola kudu pake duit. Nangan duit hese kurang koreh dina samara eueuh. Di walungan eueuh duit. Na dompet batur eueuh duit. Na pesak batur eueuh duit. Bingung ngeluk tisuk-isuk hayang duit. Budak sakola tah kudu baju seragamna di duitan. Nu matak lah nekad arek mak nyolong kalapa. Tapi berabatur lempangan kaditu iraha sepina ieu jalan teh. Emang rada nyingkur ti jalan tapi ngan loba bae jelema. Kunaha aya stopan di ditu titing heula. Ulah wakara liwat kuing ngerek nyolong kalapa nu Mang Amar. Da eta bos nu aya di sisi walungan. Bos kalapa genjak, kalapa gede hibridra hibrida ejeng iya kopra eta bos tah nyoboson yang menanahan uing marek nyolong kalapa balas lieur rek dijual kalapa jang risiko ke dapur dang adat baik urang imah hayang we duit 8 12 ngitung narek leclok ameh loba duitna 16 20 hiji 24 32 tah embohna 2 tah dijual hayang duit kumaha mawana palastara nyolong maneh hese mawana ge kieu ya tah kieu lah biang heeh Mang, Bu, ajual kalapa 32 hulu ente jeung tangkana kalapa na hungkul yo tah jual kalapa tah yo saksina tah geus tah mang ceu tah ka ceu belah pongan laki masuk nakal bae lamun bebeuli 20 oge disangka 18 sugan be awewe maleheung tah bi 32 beduitna oh kitu gerak lah usaha balantik leleutik kanan motekar ulangan batur bae nu gablek duit 4 5 tuah begedel ha brak duitna euy wah sariping kieu mah atuh nitih kana kalapa malah teu kudu naik teu kudu nanaeun euy nu penting mah ngasongkeun dibeli enggeus dijual enggeus nang nyolong acan lah biang cenah polisi dulur kami kabeh dasar pondok ceuli biang